kita nih. Besti, ilmu mah kawali. Lah mau ada motor nak itu, senti guling. Ajik ngahina ka aing balaga pisan. Ngahina kata Besti awas ya ku aing. Aing ngebeak bensin. Aya wae aing barang tukang bensin jauh. Apes aing beak bensin. Ton, nginjem motor sakedeng ek meuli bensin. Urang beakeun bisa bensin yo. Oh nya atuh. Heeh, sakedeng. Aing mah aya wae nya. Kumaha ieu ngadorong kitu urang. Ton. Yo, wayahna nginjem heula duit 50, urang ek meuli bensina euy, poho loketna tinggalan. Duh, wah, aya ge 20 50 mah eueuh. Ya, nah. Duitna. Oh, heulah kan we 20 ke mahi. Heuh gue heula nya. Ah. Ton. Geuning ieu waduh yok teh geus lila. Motorna teu balik-balik, lila pisan ieu meuli bensin teh. Euy aya kumaha nya ya? Berat kok aing kudu ngadorong mah ieu motor bensinan. Coba jauh deh ka tempat ieu teh meuli bensin teh. Duh, kumaha pe euy? Lila pisan kakak kesel ieu nungguanana euy. Aduh, kumaha tuh ieu? Dorong wae kitu ieu teh. Lah, pi geus lah. Daripada lila wong dorong we lah, pi. Hah, apes. Waduh, motornya baru. Ya heuh atuh aing bongan dihina aing ka meuli aing ti kawali dieu. Lah, ieu mah. Ayo jalan-jalan. Ya, dulu ari motor alus wadaya ke jalan-jalan. Lebok sia teh Tony, ku aing gawean, ku aing sina ngadaguan. Alah, kamu ku aing telepon deui. Yuh, pamajikan aing mau api balakit. Mang Jack, nampak salah ki urang? Hei, siapa ketinggali si Bang Boy? Iya. Siapa? Iya, saya lagi di sini nih, di belakang pos ronda. Ada istri saya nggak lewat. Oh, saya lagi nyumput. Ya iya tuh kalau ketahuan mas saya dimarahin sama istri saya. Oh, aman sekarang udah di tukang pos ronda. Yang kiri, Wow! Sal, Bang melikeun gule sapi Sal, bapak yang dahar jeung gule sapi. Pancena teu boga duit, Pak. Aing ngebobodohan beda aya si gondrong, sok balaga. Bapak pamelikeun daging sapi jeung kadang-kadangna. Ada mobil maneh. Tapi duitnya mana? Iya, jeung supir anter kitu ka supir minta dianter si bapak. Siap. Sal, sekalian meuli martabak telur jeung martabak nu amisna anu rasa kacang nu paling ngeunah 3 weh. Bulik, balik ka dia. Naon, Pak? Ya, beli roti bakar jeung roda-rodana, jeung tukang roti-rotina. Bawa ka dia bolong. Siap. Sal, kade poho meuli apel beureum 2 kilo jeung buah nu harum manis 3 kilo. Bulik, beli kado sekalian jeung takal-takalna, buru. Si goblok gablek tetangga teh najis eleh. Si gondrongnya pipiluan we aing beli daging sapi nurutan we beli daging sapi. Naon bapak? Kumaha aing we? Beli daging sapi naon ge? Oh, ada tuturut eta mah ka aing rek meuli soto, naon nu dirasa? Kumaha aing we? Nah, hak dong, hak aing eta mah. Ah, si goblok naon nu dirasa?